supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kaderna kasep cicing di mana baik kaderna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencrangna bae jadikan diri orang iksir mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapeting 4444 loba teh gimana bang bungkasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sapoe-sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq al-hadis langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in Al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta ongko Jakarta tapi bahasana Sunda cakula ieu pasti Jakarta tempelan tempel sebab bahasa Sundana akrab di sedak-sedak goreng ti Subang waktu mengkonon ya urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah oge ka para qori nu kaleresan aya
perencangan simkuring tadi ngaos kurang doakeun kori-kori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan, ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabai meureun nya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ieu ngadek hujan. 53 jeung 10. Bener ente sih si budak ieu. Aing mah asal teu pati percaya hitungan. Jangan mengitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim. Wah. Teu beres ya mah. Barang kedua kali Ayub. Wah, mah kudu dibaka grogol. Masya Allah, Masya Allah. Jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun berapa? Cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe. Culat cilik keneh bae. Wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun hijriahna tahun sabaraha? Masya Allah. Isi udah ngaji naon atuh. Ya Allah kamari. Atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun. Aduh parah jasa parah. Atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimikeun tahun. Geus tahun 10 akhir berarti 11.
seperti eta. Nah, lamun tahun Hijriah na tahun 11 wafat Kangjeng Nabi, Masehi na tahun seberapa? Bener teu? Rada beneran seutiga. Kelempengnya na ieu. Masya Allah karim. Tah, eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa. Pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400. Persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa, direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar, dijadikan gereja. Masya Allah. Maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain, ngaranna saha? Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggesan aing. Boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah, bubarlah pondok bubar. Beletnya sebelet. Meureun usia oge meureun nya. Meureun usia ieu makin kolot makin kadina geus kudu di jerona mah alah. Geus diusiran bae ku pamajikanna ge. Jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis. Tapi ieu mah tawadu. Geus lanapa. Eueuh manfaat. Pamajikanna geus bosen deui. Jajamu berbagai jajamu. Geus temempan. Obat berbagai obat temempan. Mangade beaks. Aya nu mere resep. Cak nu mere resep make mangande. Nya neangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah. Eleh bobule mah. Deui pamajikan haju mau belati. Ieu mending dipotong we. Inget-inget ka dongeng eta teh nu sok dicarekan bae. Salah dicarekan bae ku pamajikanna. Asal datang diparekan, asal datang dicarekan. Lah jakna aing geus kieu bang. Hirup. Ka kebon kirai, kabaran aya kuya. Potong hulu kuya. Teu dan di luhureun meja, tutupan ku turub saji. Diantep ke nyana keluar. Pamajikanna nempo naon ieu? Barang di deuleu. Innalillahi. Ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu. Atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi pamajikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurik henteu dipandang geula. Paingan nyahoan bae cek nya aya mataan. Orenganan jaya irungan segala. Aya letahan paingan cek nya ieu. Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya. Tololnya we tolol. Aduh, barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya. Langsung nyana ngagedepret langsung. Ka, kudaha? Atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ka. Ulah aju hantem-hanteman. Lah, salakina teh bonganna. Boga duit marahan bae ceuk. Can ge nyandung geus bebeakan marah. Geus ka ulah sok kikituanan ka. Eta aduh, kahayang kula marah ge hook ka eta. Eta kunaon dipotong. Lah, bonganna. Anjur kan teu ieu cek salakina. Tunggul na kene. Aya. Nanyakeun tunggul. Teu beres.
Ayo cenah turun ka kamar, hayu sugan aya tunggulna, hayu. Langsung ka kamar biasa, nyana happy. Cek nya ka aja tunggulna ge panjang keneh. Katipu. Nyana bareng hudang teh, teu mah lain-lain wae huluku ya paingan. Atuh marah deui nyana. Masih deui. Salah atuh mola bebeja nya. Ulah bebeja huluku ya. Lalakina modal haji pendi meureun nya. Mukakeun rahasia bae. Teu boga akal. Guys, balikan deui. Nah, ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji? Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Kajepen di Mesir pohar. Asa panghebatna bae meureunnya. Pan urang Mesir mah sebenarnya garagah, garelis. Nyelenyana. Asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji, setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor 1 pemenang, nomor 1, nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesir sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ayo saya sorana resep asa ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe, ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu, beungit Haji Rusdi ge kadeuleu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung, eleh mancung, eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri masyaallah lamun dideuleu kurang beuh pohara jasa bobogohan beak mobil hiji.
batur mah jantilok kayak bobogohan tilok beak mobil hiji ya mau bobogohan pleng bae spion balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ke mana lah budak nabrak dia nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen cak Haji Wati aya sen ke mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku saha budak ngaranna ge lah cek jana teh sen Masya Allah karim tilu setirna tilok anu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaupat kali lempang suku cek Haji Wati ka mana mobil lah jual cek jana teh sejarah luar biasa eta Masya Allah ada bajingan dia seteng panon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud siapa Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring kaditu ya Allah cek ulah rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon sih budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah kapondok ku jalana mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nazira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa lobana maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari leumpang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka surga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ka surga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arasup ke surga emang bapak kolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkan
melalui sinar Kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksir wa goli. Aduh, 1:30 cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya. Ya, carita iksir. Engke bae urang malam ieu malam mana ya? Senin. Terus Selasa ngaji, malam Rebo. Malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di Asem. Sebab dia geus teu mendukung hujan, terus geus peting kayak orang nyaritakeun iksir. Tegor kula beusi pohong kayaknya. Tanggung gua atuh geus 1:30. Aduh. Sok jasa meureunanan jurig Cisoka datang meureunnya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah. Aya hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir, nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh. Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan, naon garah di kulon teh ujung kulon. Paranti anti orai. Mantap alhamdulillah di pondok mah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pamajikan ge pamajikan kagetin. Isi aya orai di dieu. Barang dilenget-lenget, ih jadi masalah laki. Mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulitna. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon we untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang beungeut jore, kos aja pendek lagi, beungeut perang. Nah, kuari hayang kawin. Beak geus tah geulis geus tah. Beak tah geulis geus tah. Kan lamun urang nyebut ge mah, itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dak luhur tah. Itu tuh nu tiung beureum, mau eta mah. Beak geus tah mah gelis. Tah, lamun aya awewe gelis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pagalana berontak kula. Maksudna teu satuju. Masa beungeut jeung gelis. Nah, teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir. Kadeulina Mang Haji teh kasep bae. Kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae. Kulum. Lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego. Payah jasa ya. Otakna ya SDM-na ya Allah. Mang Haji ye walaupun nyekel kayu iksir. Misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae. Kadeulna kasep bae. Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae. Mang Haji. Hah? Emang nyaho ka Ratmi? Mang nyaho. Atuh sabeca sorangan pan nya mah. Kasep bae kadeulna. Mang Haji misalnya ka Uzbekistan kamari kan garilis jasa di Uzbek. Bih, eta orang Uzbekistan, Masya Allah, tukang sapu, nah di Uzbekistan tukang sapu, jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu. Di Uzbek, bener cak Patriana, budak. Aing geus ka Amerika, geus ka Jerman, geus ka Inggris, geus ka Prancis, ka Mesir cak alal cak ka Maroko. Ieu lain ieu Uzbek, nya keur carita teh di Uzbekistan, ziarah ka Imam Bukhari. Waduh, barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema. Tukang sapu na bae. Tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia. Ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa. Nah ieu carita iksir ya iksir. Mang Haji mun nyekelan ka iksir aju ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji. Mang Haji teh kadeulina kasep.
begitu kuari terbuka iksir terbawa iksir padahal mah kasep yang masih sakit mah kasep tapi ku batur di pajar jore heran ku lagi kurang padahal rezeki baca kasepnya tapi asal dibedakan iya kasep teh jariji cek tak aya jariji asa kau nah ya kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikan awak kurang sebagai iksir cicing di mana baik kaderna kasep cicing di mana baik kaderna ganteng nah hiji jeung saha bae pang hebatna pang mencerangna bae jadikan diri orang iksir mantap Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca shalawat ulah loba-loba sapeting 4444 loba teuing ieu mah bungkasep beureunya lamun awewe maca shalawat 4444 sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana gitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muryangan bae kuari kadeurna jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan urang selalu hadir hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah di akhirat mangke urang butuh ka Allah butuh ka Kangjeng Rasulullah anak kula sok nanya embung besi polisi embung ka ditu ih cek kula polisi ge jelema cek emang jelema lah sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh nu jadi gubernur mah sarua jadi polisi modar jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai geja paeh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang masih kene terkurung ka suasana Idul Adha lebaran kurban nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero maksudna lebaran Rebo si masuk kaju macem-macem geus atuh lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu masih keneh tasyrik lamun urang ngajujut tina masalah kurban kitab
inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana telurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh wadi jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Teh eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge. Ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na. Aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar. Terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah Karim. Lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman di beuleumeumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jonkin rene gewe. Ya pada jepretan lah, dijepretkeun set blek kana seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda tiis meneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat saja. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di AC kuari ge lamun anu HS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ye. Kuari kateulihan Nabi Ibrahim. Masya Allah kari. Di samping HS sare tatangkalan jararadi, nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah, Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget.
Ibaja apel. Ibaja jeruk. Tuh. Kanjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seureu bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes, di padang hes. Eueuh. Komo tatarina Allah mah atuh Allah bae geus. Nah, ieu ge khawariqul adat teh. Termasuk min jumlati belah kencai mah ya. Kanjeng Nabi Ibrahim istimewa, masyaallah. Dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka. Kaki Wahab gamenta coba ge. Ki Ato, Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji. Wirid ku Ki Nurjaya. Langsung nyekal seuneu, tutung. Tutung. Ulah jalakeun ka kula. Ngawirid aja teh khusyuk. Masyaallah. Haji Pendi dibere deui ku kula. Beuh. Kuari ge buukna putih keneh. Eta teh urut ka beuleum. Tadina beureum bari putih. Bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge. Sakujur awak putih kabeh. Tanda geus tereh ka ditu. Nah, guys, kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet. Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak. Kadituna 50 juta. Sabar tahun entah sih. Kaburu parae. Di Turki, masya Allah karim. Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria, Syam. Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah, ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat. Diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teh loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti. Jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama. Ulah Gusti. Jang sakadar mangun simpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin. Abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masyaallah, ibu, bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya. Pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiaina teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama. Ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu hati jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara kiai
caksia sama aing mah toser doang polisi memang tiba heula jadi juri jangan mah TNI jadi juri jangan mah emang juri negara jangan mah atuh kunaon kiai haju ka babawa masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun larang sadan. Garang sadat kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh kinerja bagi geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinerja ieu naon? Au cau tolol au isu bandi baheula teu bisa disebut cau au hei kiai cau au nah barang kukurang geus diservis wari bisa nyana cau horeng. Nah ieu isu bandi geus diservis we cau ki Wahab mah wari ge cadel kene lau nyana mah eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pas sehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, Masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kasep na tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara? Solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Ngan pada buntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut haji peni lapar bae. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim.
Kanjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah, ya Allah bigulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa, disebut aris. Sabar mah loba, tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar, di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh ti bendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah, du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah, lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mah pan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda lain hese deui cak urang Jogja wah seda geus leuwih ti hese tah berarti tah dina hudangna Masya Allah teu daek mandi pugu ngising di calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah. Di Cilongok mah isuk-isuk darek budak mandi sanajan cerik-cerik ge. Di Cisoka mah kolot teu daek mandi. Masya Allah. Nu mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana. Nah, barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat, kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat, hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh daekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan, digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiatok. Ki Amir dan eta tega bagi blon. Masya Allah kan koba tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei ieu kumaha lalakona. Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa
ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah ku nyana. Ya Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar ku maneh ta 1000 dalahar ta ku maneh 300 man munding ta dalahar ku maneh onta ya Allah ya Rob. Masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantarannya nama bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rob beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah inni raaitu fil banam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti ya, banyak kudu mencit anak maningan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil mangfaat lah Gusti. Ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus mangfaat lah. Tuh pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah
diabadikan di Al-Qur'anul Karim dibaca kurang faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da urang Cisoka boga goblok siana naonan cak aban he pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bahaya seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede bae mak awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas Masya Allah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern sakae ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah makaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deh itu jadi polisi atau polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres kene sakieu mah ye oh nu bener tungtung oh nu bener boga anak teh Masya Allah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun tilu mama marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah palingnya kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta palingnya sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan haju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dia umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun kadituna urusan kula Masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun kadituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di dieu deja sama teu kan ngeunaheun ai make salaf mah Masya Allah segala rupa serahkan ke Allah
lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat-sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi sanu pangsugihna? Allah penta kanu pangsugihna. Abdi hayang gagah, sanu panggagahna? Allah penta kanu panggagahna. Abdi mah hayang kuat, nu pangkuatna saha? Gusti Allah penta kanu pangkuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang Cisoka mah minta kamu monon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam, minimal minta tulisan kaki Nurjaya. Bukunya lagi susah. Ari susah Allah. Minta ka Gusti Allah. Sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu, anu boga ilmu saha? Gusti Allah penta ka Allah. Nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan? Ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat Kangjeng Rasul? Pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutkeun nu biasa hudang